Ayat 107. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Nya upama Allah nibankeun kamadorotan ka andika moal aya anu bisa ngalingitkeunana anging anjeunna, jeung upama Allah ngerasakeun maparin kahadean ka andika, nya moal aya anu bisa nolak kurniana anjeunna maparin kahadean ka sing saha anu dikersakeun ku anjeunna di antara abdi-abdina, jeung anjeunna teh nu maha ngahampura nu maha asih.